Selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan. Nya wajib qada, nya wajib fidyah. Ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema. Nya wajib qada, nya wajib fidyah. Dua macam. Hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur. Contoh leutikna nyusuan. Awewe nyusuan karunya ka anak. Geus jana teh teu puasa. Sebab mun puasa anakna orok keneh. Bukalah nyana. Masalah karena demi anak. Berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak. Beusi anak teu sehat. Kudeudeuh na ka anak. Ieu awewe buka puasana. Masalah ngan engke nya wajib qada, nya wajib fidyah. Qada wajib puasa, fidyahna wajib. Nah, kemudian eta nu hiji wajib qada, kemudian wajib fidyah. Nomor kedua buka mata kiri qadain ma'im kaniyata yati Ramadan akhir. Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun. Kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan. Eta nya wajib qada, nya wajib fidyah. Jadi lamun aya jelema, zaman baheula di Jakarta ye, urang Pasar Kemis kan baheula di Jakarta. Ramadan teh teu puasa nyana teh, teu puasa. Sabar tahun? 10 tahun. Kuari ingat, aduh aing mun paeh boga qadaaneun. Qadana mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe, mun 10 poe tetep 10 poe. Ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun. Berarti sapoena 10 liter. Nyana teu puasa baheula teh sabulan. Tetep bae qadana mah sabulan mah 30 poe. Ngan geus 10 tahun. Sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30, 10 kali 30 sabaraha? 300 liter. Tinggal kitu bae. Lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba. Atuh tinggal kalikeun sabae. Kodona mah kitu bae. Lamun 100 bae 100 bae. Lamun 2 bulan 60, lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha? 60 teh 90. Ngan sabaraha taun? Ternyata 15 tahun ka tukang. Sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna. Tinggal kitu bae eta mah. Masyaallah, masyaallah. Hiji. Nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah. Kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu dipidyahan. Aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada. Aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah. Deuk qada iraha teh coba cager deui. Aki-aki tah geung fidyahna ge poe eta bae. Poe eta bae geus. Poe Sabtu datang ka magrib fidyah. Poe Minggu datang ka magrib fidyah. Cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye. Bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae. Jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah. Ai daek mah masalah ngan can kawajiban. Sanu nyaho meunang 2 poe paeh. Ai ridho mah los tadi tuh masalah. Ngan wajibna mah eta bae tah nu nyana teu bisa puasa. Nomor kaopatna lawala teu wajib qada, teu wajib fidyah. Iyalah jelema anu edan, nu edan mah teu wajib qada, teu wajib fidyah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadi. Nah, ieu lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib ternyata encan, maka wajib imsak. Begitu nyaho wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kelima laman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan. Nyana can puasa. Padahal eta teh geus Ramadan. Lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan.
nya anak encan puasa wajib qadanya wajib qada dan geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon di urang kungsi debat adu masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodona sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus teu bagus ieu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah lamun deuk puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun deuk puasa teh mun teu sapinah riyad entak digunta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah deuk kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocorna leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah Masya Allah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyaq urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingsrek kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtul shaum biridatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head seruiti puasa berbayat batal wanipasin nipas seruiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sakadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe taun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari atuh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram dia ngabatalkeunana tuh selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah 2 macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak
geus jana teh puasa sebabun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ke anak rempan ke anak besi anak teu sehat kudu deuh na ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kabayan sia lain tas ngising ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo kana ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus ditinggalkeun kumitohana eta kebel nyana teh ngojay set kabayan sia keur naon? Keur ngojay silem. Atuh ngisang we embung tiris. Tolong deh coba. Ai silem daet ai ngisang embung, cak kena tiris. Teh eta kabayan bloblon. Tah, di urang teh aya tokoh kabayan eta. Di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan. Lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali. Di urang mah kabayan nyaho wali nyolain nu jelas pikasirieun be kabayan mah geus eta be naon gara kitu menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan aya kos kitu mah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar ku nyana we brek diragaji ku nyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya halu atuh dibagusan ku nyana halu teh geus tareh potong geus tareh jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong jakna cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah cek nya isi naon mendingan pake nyeuhil bae dijieun pake nyeuhil teh sagede ceuhil kieu bae dina keur nyeuhil mitohana datang bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal itu ada goblok tolol sia tangkal kayu sok itu badena jadi segede gitu bagus sakit ya jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah 30 juta mah aya. Nu mana sia 30 juta? Jadi hutang, Bah. Tuh hutang 30 juta. Abah mereka kula 30, kuari jadi hutang 30. Eta lain kabayan sih naon. Tolol, minantu kos kitu tah. Urang jadi teken kabayan poal eta tokoh Parahyangan teh boga kabayan. Sagilek-sagilekna pikasirieun we kabayan. Kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan tanya nya wajib qada nya wajib fidyah. Jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ye urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga qadaaneun
kodo nama tetep baik lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung tahunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae kodo nama sabulan mah 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal kitu bae. Lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 60 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah. Masya Allah, Masya Allah. Hiji, nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah. Kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah. Ayan wajib fidyah doang teu wajib qada. Aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah. Dek qada iraha teh coba cager deui. Aki-aki tah. Geung pidyahan ge poe eta bae. Poe eta bae geus. Poe Sabtu datang ka magrib pidyah. Poe Minggu datang ka magrib pidyah. Cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae yeuh. Bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae. Jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah. Ai daek mah masalah ngancan kewajiban. Sanu nyaho menang 2 poe pae. Ai ridho mah los tadi tuh masalah. Ngan wajib nama eta bae nu nyana teu bisa puasa. Nomor kaopatna lawala teu wajib qada, teu wajib fidyah. Iyalah jelema anu edan, nu edan mah teu wajib qada, teu wajib fidyah. Kitulah cara-cara puasa. Puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat tungguan ru'yatna tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamun Nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab qot'i sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna. Ya, saha anu pinter bisa ya. Kuari tahun sabaraha kuari? Sia mah dasar ka gaji mah lulu. Gaji teu boga. Tahun Hijriah 1437. 1437 bagi 8.
1437 bagi 8. 14 bagi 8 hiji kali 8 8. 14 diambil 8 6. Turun 3. 63 bagi 8 7 kali 8 56. 63 diambil 56 adalah 7. Turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat tea mun poe ngitung ti ahad poe naon ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun hayang nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Purwah, Puasa. Nu ke-9 kan tuh. Nah, mun hayang nganyahokeun kos kitu babari, kolot baheula mah kos kitu tah. Babari itu 9 tuh kan. Nah, kuari ti Muharram Rebo Kemis. Cokot Jumat hiji. Tas Jumat naon? Sabtu Minggu. Cokot Senin, tas Senin naon? Selasa, tas Senin, Selasa, berarti Rebo, Kemis. Pican Jumat, berarti naon? Sabtu, Minggu. Tinggal. Itu babari. Ya. Sekali deui. Nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari. Teng bari ngalamun bae kieu teng. Oh, poe anu tanggal hiji. Eta kos kitu tah. Lamun cepet mah dina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah. Rumus kolot baheula tah. Nah, bagi 8 sesa 5. Geus bae rumus keneh cokot hiji. Eta mah rumus bae. Rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opat teh Rebo, Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Berarti Muharram. Nah, kadituna cokot hiji 2, cokot hiji 2. Sebab 30 engke 29 kitu ngitungna. Bari Rebo tah. Ya. Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadi Akhir, Rajab, Purwah, Puasa. 9. Hayang nyaho poe naon tah? Ngan eueuh derajatan doang. Eueuh derajat. Tapi akur bae ieu. Sok Rebo tuh. Rebo Kemis. Cokot hiji Jumat, berarti tas Jumat Sabtu Minggu, cokot Senin, berarti naon? Selasa Rebo, cokot hiji Kemis, berarti naon? Jumat Sabtu. Oh, terus Minggu cokot hiji Senin. Cokot hiji Senin. Jadi berarti poe Senin. Anu bisa balik, nu teu bisa disetrap. Asana ingin setrap kabeh ieu, aing kewalahan mere dahar. Eta keur carita. Sanajan Masehi ge bisa kos kitu. Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi. Kecil jasa ya rumus-rumusna rumusna ya 3 jalan. 3 jalan, ieu mah ngan sajalan. Lamun Masehi mah aya 3 jalan. Moal talar kudu ditulis. Matalar ke kudu ditulis sama tak zat we anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus eta setahun beres kurang dijieun tak foto Haji Pendi dar blok hehehe almanak tahun 2000 sabaraha 15 jual begitu di dalam teu hayang gitu teu hayang kunaon fotona bloon terlaku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu ditempelkeun di mana ceknya ieu teu pararantes ceknya aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajat teh babari nyaho derajatnya teu kudu make sulam teu kudu. Make derajatna make sulam makan kudu dihitung. Atau make Ibnu Satir kudu dihitung. Mantak cek Abah teh cek Abah. Ya, sia make ngitung keneh bae. Atah geus kitu. Aing panas di kitu-kitu tah. Kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak, ai prakadituna dihina jasa.
kudu dihitung-hitung kene gitu. Maka ieu bae sih hitung derajat. Aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak. Ngaji bae ka mana bisa henteu. Aing embung dikitukeun tah. Abah mah galak ya mah masyaallah. Aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak. Tuh Mang Anu nyahoeun abah ge. Hirup kene mal disebutkeun. Tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna. Nyahoeun tadi. Bari hirup kene hirup. Hier mal disebut ko. Ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teuing. Aya jago teu palakna. Kumaha tuh bah ngitung derajat? Kieu ngitung derajat bae. Set. Ya, ku deuleu ku sia. Irawa sabaraha? Atuh 5, bah. Cak sagenep. Bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun qad siap kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron saya mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat. Di dieu kabeh. Sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa. Hitung poena sakali doang tak bisa. Coba balik eta datang ka imah. Kuyang henteu sia. Henteu teh babari eta. Sok geura ge. Lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu. Coba kahandapna seg di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin. Sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus horbo Muharram Safar Mulud teh tadi adukeun teh poe anu ngan eueuh derajat tadi hitung di dieu. Coba tuh cenah kiai sapi. Sapi atuh aing ngeunang mahal ngaji. Dihitungna kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyaokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek tilok mislet. Perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa Masya Allah karim. Puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masrubat wa an wiqa'in saifin nahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima, ti berang, ti mimiti pajar datang ka guru, urang teh nahan, teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi bae geus kos itu. Puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri celi pake ngadengekeun musik ngomong sadaek-daek leungeun cukal cekel kana berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat 99,9 hampir teu diterima. Sebab tama puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat. Disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat.
Dipuasaan kunyana beteng, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beteng. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah kan. Masya Allah kan. Ayumsika an jami'al dha'i. Nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun, suku, al-muharramat wal madahi wal jama'i. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan. Ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae wadau. Kunaon cak pamajikan garacung. Modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Ketika kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Lah sugena kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu di puasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu kosa. Jadi puasa syariat mah muakkatun. Aya waktuna dahar, aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muakkad, muabad ngaranna pi jami umrih. Geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing dek datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng. Ya Tuhan ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan. Walakin ja'iatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masya Allah. Masya Allah. Isukna datang deui. Subajaat tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mana mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa adat
Baiti hadiu pe di imana nyana tapakuran ke ya aing puasa cak yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma kunci kunya lawang puasa terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini jayatun nasaimatun. Abdi ieu lapar, tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah, fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teu dianggap puasa ke horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur keluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teu dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sama sakali ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan ya Allah ya Rabbi mantak sing ada ieu ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh ya nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu percis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syami ila ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahr loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mentak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjarana loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga mantap cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa manu aing mantap lamun sayang kalem berarti geus lain nu aing deui puasa manu aing berarti lamun sia takabur lain nu aing deui puasa manu aing awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa manu aing ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa ana ajiz bihi aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiran wa batin Allah karim numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah resep jasa kajelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh
ku urang teh dipuasaan. Allah sangat tersentuh. Nu mantak jihad perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan ieu. Satahun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka maneh geus. Pokona di imah TV begedean. Pan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir. Ulah loba ngobrol-ngobrol aja. Masya Allah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ye doana pohara jasa ye. Bisa sekali hebat ya. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin. Wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan yang mau di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Robaiatul Adawiyah iya tah di Basrah aya kuburanana, di Basrah aya, di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah. Tah ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya. Wes Kurni. Malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya. Babacanya pihartieuna na ieu. Mantap jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir kabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran pati lil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deui yang mal dibaca kan. Mal mah doa teu kira-kira cek nya. Tadi dah mandek ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing. Tadi dah resep we cek nya lah hayang lah cek nya. Pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira tah ngadoa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Oh, sih teman di surga batu mangga. Teman nu kos kitu mah malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek ieu teh. Geus kos kitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ieu mah ka anaknya ulah cek.
sugan itu ieu kata tangga ulah naon sebabna begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga maulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tetangga susah kajeun penting ka sorga anak susah masalah sakena penting mah ka sorga pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik aca nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jarijin jariji sama aing sakumaha neuleuh teh kebo cenah aing para doa ya Allah sakitu bae abdi mah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hate tina cinta kasalian Allah bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik wa imsakus sir an mahabbati syahadati ghairillahi taala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah bisi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komom nabiyin komom mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah Allah be iyalah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang sia cek Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan jeung berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ieu adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia diudag-udag haju rusak banyak udag-udag rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikeun ka manusia tapi manusia embungeun hayang ka aing bae sareng kitu matak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang ieu ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut pilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala puasa umum puasa khusus puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat mah meureun lain bagian urang tamanggeus timur salin jeung nabiyin aya para aulia Allah urang minimal eungkeut puasa thariqah mantak jaga ulah sampikeun cak Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min shaim ilal ju ngan sakadar boga lapar doang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sateuacan urang hadiah
sakumaha biasa tamada setiap minggu orang hadir di dia kalayan niat nuntut ilmu, mudah-mudahan nuntut ilmu orang, belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ganjaran jeung dijadikan coplokna dosa. Nomor kedua, geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa, terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kula nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima. Gaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan, khusus tim kuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana anu sok hadir teu perlu diucapkeun deui, insyaallah sim kuring ngahampura. Di jero hati sim kuring eueuh anu dipake ka bendu, eueuh nu jadikeun musuh. Boro-boro anu resep nu bendu ge sim kuring mah teu bisa bendu, insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat. Kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong, ditanya motif naon ku ayana sakitu. Berusaha orang di dunia sim kuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu, walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep sim kuring teu bendu tur ngahampura. Nu jelas urang silih hampurakeun, urang silih doakeun, mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana dieusian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia, di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah, Qabil eta kelahiran sorga nya nama tah. Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awewe kitu bae tah. Sajodo. Tah kabeneran. Qabil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima geulis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang geulis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang geulis.
sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung labuda tah labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijatah lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan aing nasi bae kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakal nangguan asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ka dituna anak incu Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tabil cak jurig ya pugu cek jalan teh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajeun kumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ieu kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis tah ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge kadengeun ku Habil cak Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dalah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangka warah ya mulai tah eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan dan sok nyarekan abah tah iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima tak eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam
anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kuku mah kula mah embung kajian kuku mah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis tadaekeun leupas ti Qabil iya mah kajian kuku mah kudu selesaikan masalah ya selesaikan di mana mun terus-terusan kieu pan isin kakak dituna ieu isin urang ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini cenah moal kajian kuku tetep bae teu hayang aing mah aja meski kumaha kajian kuku mah urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil menurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumadeus maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang nanti dituduh eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu diterima nu kono Habil nu embe beak boseni kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ka Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu pang gedena jeung nu pang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu pang gedena pang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagus bae sia cek urang Cikupa ta eta kos kitu kayana tedan bek
tekebal langsung turun sene itu turun sene cak kobil pasti nu aing nu lentap ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentap berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentap berarti ieu teu beres urusan ieu turun sene ka dieu ka ditu aing nu dilentap embe plek seret bawa ka luhur teu aya tinggal ieu bae korban kobil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentap ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana hah nu ditarima nu mana tah cicing bae kobil teh gas udah loba ngomong cak kobil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh di dieu. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge, rada kagokeun. Eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah. Dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam, ieu adalah ka Mekah. Kobil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi, kamari musyrikin, munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad, munafik teu iman ka anjeun, musyrikin musuhan ka anjeun, kafirin musuhan ka anjeun. Cikene nu kamari dicaritakeun teh musuhan ka anjeun. Horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya. Iya anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabina teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apaan aing teh diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teh diturut jah heueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teh diturut jah heueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad wahai Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae didinya teu robah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil
nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu ki atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogor mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqtula bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat patakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas ta eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jak kula mah moal ngalawan
hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang siang ngomong ke situ balangan nasehatan sakana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kanjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara kayak urang doang ngomong aja di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cet bae iblis teh keluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheu babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah kuliah ngabunuh aing geus di saha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantap cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret geus syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ka handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kanjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluar mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah
kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kukumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fab'asallahu ghuraba wallahu